Aing mah ieu teh sarung teh hiji, 2, 3, 4 hari lebaran. Alhamdulillah jelema marere ka urang sakenajan urang jarang ka masjid da nyanyaeun anu si penting kudu ka masjid kitu urang teh ayeuna teh nya. Alhamdulillah jualan juga nih Pak. Sarung ini tos merengkel teh alus tapi kembali lah bisa nih. Bah, urang warna hejo. Warna warna. Nah, teh. Apa dua Yang itu paruku ya mah kamu didinya malah kematian nggak tahu. Apa sih kan mas asli dia? Wah saya ngasih. Nah, kalau dua THR siapa ini? Buat wajang uje lain. Ini mah jeung mau ya mah iya di si aya nu ek meuli di gua deui teh mah. Tahu. Asang kurang jauh ka masjidna sok teh. Kamar ini manakan sarung. Nah, teh nya teh. Aing mah dihitung ai kapan anu mere dihitung gitu. Nah, mere urang ieu mah. Maaf nih sarung mah jangan urang jangan laki atuh ieu mah. Eta dibikeun ka si Uje. Moal da sakal kemari can balas kurang. Ka Uje mah tara ka masjid dulu. Ada bere sarung. Ai abah masuk ka masjid tara. Alhamdulillah cuma angkur. Ai tara ka masjid mah kurang rek dijual aja batur. Daripada ngahisab ya teh. Ngahisab ieu teh pamere kudu dimanfaatkeun. Kapan ini dipakai ya? Sarung Ini dipakai hukum masuk salat. Ada isa kan maghrib ngerti ya atuh. Aduh, euy. Wadi sarung loba, wadi mor ngumpul ka masjid dadal ngaladu. Juga si Uje. Ai ka mah Idul Fitri mangkat. Henteu. Ada orang tulu karena antas tulu ya. Mungkin orang mah hak lempeng orang mah ada terbuka niat orang terbuka untuk orang minta ya punten sadayana angkat sekalian minta jampura mana ka urang tidak punten Ya benar, Pak. Jadi lapang dada memaafkan nih, Pak. Bedana beli mah lebar urusan. Ya ngobrol-ngobrol urang ada ka mana ya model tahun baru nanti lebaran, baru mah liburan ka laut kan. Hari hujan geus ka makam encan. Santai. Mah atuh memang. Ai ka abah nanya ka liburan tahun baru ka mana deking atuh gerah hidang. Ulawa ka tahun baru jang. Makam heula atuh. Makam heula ngono ka indung ka bapak. Ka makam teh ending teh. Urang mau ngidon to ya ingin milu euy anjing badi nonton. Gitu. Bejaannya nonton bisa refreshing gitu tah. Jakna enggak kasok Disirak melu si ini dotong ka makam. Kan? Da mogon ini apa eta mah? Kapan ka makam Ujang disiak milu nyumbang Fatihah. Udah lagi ayakeun. Ayo Mana mau Ujang? Mau Uje? Entos masa eta. Entos. Udah. Urang kumaha da ieu sarua ai moal dibikeun mah dalam. Nah, udah kosong ieu mah umuhan. Kosong tuh. Nanti aya kosong. Ngahaturkeun deh Bah karena ngahaturkeun kan masihan sarung. Matur nuhun ka warga-warga nu masihan Sarung kan di alamnya di Angau ya. Mudah-mudahan sih manfaat sih. Ieu di mana di ieu? Di Bandung. Di Bandung. Ya kawan di Bandung atuh nuhun. Di Pak Tatang semua. Pak Tatang di Warung. Warung Sabelah. Di mana ieu? Ieu mah di Mujahid Meser. Di lori ti kumaha? Bisa Bang, sarung bedul abah sarungnya loba ka masjid henteu. Ieu di tukang daging, tukang giling. Ledunya jangnya. Sarung ieu. Ai sarung wadi muar ngumpul atuh masjid henteu. Da teu tukang masjid wae sarung atuh giling mah salat ya. Abah. Eta kudu daekan duha. Buat teh kabagian nu hejo mah. Mama pagi dipakai. Jadi tadi dibere amalan teh ku ajengan Ahmad eta kudu diamalkeun. Amin mudah-mudahan gitu Kak nya mohon. Jadi ajengan tadi hatur cukup nuhun ka Jakarta. wargi-wargi nu tadi tos pimpin ka. Teu mamatan ka ujang sarua. Kumaha di Pak? Jadi urang kudu ieu urang mampu itu Kudu inget. kudu inget kanu nyieun. Kanu nyieun Allah. urang ka Gusti Allah lamun urang teu inget kanu nyieun jadi cenah duit teh segala di dinya segel rupahat teh di dinya. Emang yang urang nu poho anu salahna. Gitu Pak. Jadi ujang teh kudu eling, kudu dipentak cenah inteuna mah jang. Anu boga. Nah, anu bogana teh eta nya. Anu bogana teh. Saha jang eta anu bogana jang? Gusti Allah. Jadi ujang teh kudu eling nya. Iya, sering itu selawat itu mudah-mudahan. Tadi kita kan dari alhamdulillah jadi mudah-mudahan si salalehatnya sadayana lah pokoknya mah penggemar uji kepul semoga berkah, semoga bermanfaat. Sukses kamu sadayana Pak. Nah, gitu. Gimana aya nanya? Itulah intinya itu satu. Jadi lebaran aya nama alhamdulillah hujan
panas, hujan, panas, sekarang ya orang lain nanti berlimpahan, tapi itu pasti mah orang silaturahmi ulah putusnya. Ya, ya Pak. Itu mereka itu. Dia mau nyari kan contoh orang diajakan. Contoh, mau apa ini suka macan mah? Macam lain gue. Kau nyakar lebu isu. Nyakar lebu. Kami kamu nengol bener. Nengol bener, ngapul bener di nonton mah. Aman siya ngarurang lareng bedog balik. Iya. Mau ayeuna bah panaek di April. Wong sina emosi di ditu. Emosinya. Gak ada nyakar bawa salah kita. Paling dicakar ke Mang Yono. Heeh. Paling mang corona dicakar mah. Ya. Ya, aku tengah didontong ya dan nuju alhamdulillah ayeuna dua dina teh pernah sareng Abah da ujena duka ka mana? Ke mana kayak ini. Langit. Aya kan sesalaman kemari ya. Salaman kemari teh. Oke, sana ke datangan dulu kabeh nulur leku kesan. Saha teh? Ini donto. Ayahnya ka dieu? Aya. Ya ka dieu. Nah, kurang ini nonton orang mongan enggak mau nonton. Heeh. Kayak ada gaji mah dibagi rata nonton tenang. Ini kurang tuh kabeh. Bakal aya teh ge mah. Padahal tadi anu pembagianan nih, kamari mah eueuh teh ke Bandung. Masih enak lah gitu nya. Di abi Abah minal aidin. Dengan Adin maaf izin mau Mohon Maaf lahir dan batin, sukses Kang Mas Sadayana. penggemar Uji Kepo ya. Ya. Semoga sukses. Terima kasih udah subscribe, udah like, udah Subscribe, komen, ya. udah nonton dari Uji Kepo. Semoga bermanfaat, semoga tambah sukses dan channel kami biar Berkarya cepat terus. berkembang. Oke? Ya. Oke. Dan salam satu hobi, salam Satu tujuan. satu tujuan. Intinya siapapun yang berani, siapapun yang mau eksekusi, kapan mulai, itulah. Ya. Jadi kita itu ngonten kapan mulai, kapan eksekusi. Ya. Ya, itulah ya. Oke. Ya, pamit dulu Bah. Nya Ya. sakian ti kami nya. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.